وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يرفع الله أربعة أشياء يرفع الله البركة من الأرض ويرفع الله الرحمة من القلوب ويرفع الله العدل من الحكام ويرفع الله الحياء من النساء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ثم الحمد لله رب العالمين. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring dipihormat ngahaja protokol diheulakeun sabab Syazab Mubarok mal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol tapi kai isuk di imah di ditu nuhun kol protokol dilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, guru-guru urang sadayana anu sami nafah di haflah mubarakah anu kusim kuring dimuliakeun tur diutamakeun kunaon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakeun, dispesialkeun, diutamakeun. Maaf hitung-hitung orang syukuran karena perjuangan para ulama, para kiai, para asatid menjadi wasilah urang nyaho Islam jeung ajaranana, urang wauh ka Allah jeung ka Rasulna, urang nyaho ibadah, urang nyaho ruku, nyaho sujud, bahkan nyaho faidah maulid Nabi, nyaho hikmah silaturahmi jeung talab ilmu, wasilah aya perjuangan penyampaian di para ulama, para kiai, para asatid lewat pesantren, lewat madrasah, lewat majelis-majelis taklim. Hakikat hidayah taufik ti Allah, hakikat aya perjuangan besar Rasulullah ngarobrol wae atuh dah ai ngomong cinta Nabi, ai ngomong semangat maulid tapi ngaran Nabi disebut ngajaran dog bohong aku umat Nabi bener cinta maka Nabi jawab heula sallallahu alaihi wasallam tadi bo balon segala rupa asa di TK aing ceramah ya TK taman kadaluarsa urang nyaho kana hikmahna maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawias ka teh sawias cai herang maya ieu nandu di aku cai herang deui na eueuh nu kieu ieu teh tos ka cekap ceng diuk nah asa dipaud aing ceramah ieu diuk ceng aya jasa para ulama, para kiai, para asatid sehingga orang apal kana hikmah maulid, hikmah talab ilmu, hikmah silaturahmi,
hakikat hidayah taufik ti Allah, hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Islam titik di Mekah sampai ke lemur urang. Lemur naon teh? Babakan caringin. Ya aya perjuangan Kangjeng Nabi, tapi kan orang panggih jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi, can pernah ngadenge suara Nabi, can pernah. Tapi kunaon dina hati urang aya rasa iman, rasa cinta begitu hebat ka Nabi jeung kana ajaranana. Sababiyah aya perjuangan guru-guru urang anu geus nyampeikeun Islam jeung ajaranana lewat pesantren, lewat majelis-majelis taklim. Bener teu? Benar. Jujur da ceuk nafsu mah mending diimah ieu teh. Benar. Cicing mending tegas ya teh atuh balik buru-buru sia ieu. Ceuk nafsu mah mending diimah, memeh irit ka dieu perang dina hate antara iman rasa cinta kana agama jeung nafsu anu kadang-kadang nafsu setan milu ngendalikeun. Ceuk iman rek muludan peperiheun aing rutinan minggonan tilok hadir atuh satahun sakali aing muludan milu ngaji. Nafsu ngahalangan ulah capek sia karak balik digawe, mending cicing reureuh di iman. Iman ngajawab keun bae capek oge tetap rek muludan, bari muludan bari reureuh. Nikmat eta iman. Nafsu ngahalangan deui ulah lapar sia init muludan mah mending cicing di imah, lapar tinggal ka dapur. Iman ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge Haji Soherman ngejo. Iman. Nafsu ngahalangan deui, hei cicing di imah jangan naon sia muludan katunduh-tunduh mending molor jojong cicing di imah molor eueuh nu ngaganggu. Iman ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor. Mantak tong aneh dina acara pangajian sok aya molor ulah diganggu. Eta niatna dua jelema, hiji niat tolak ilmu, kadua niat ngapangkeun molor. Bahkan kula maresep lamun kula ceramah kabeh nu hadir malolor, berarti kula balik teu kanyawan. Nu penting Haji Soherman ulah molor. Bahaya eta, rugi aing. Trauma pernah kejadian aing ceramah 2 jam panitia molor balik teu babawaan aing. Jadi nu menang teh iman, nu menang rasa cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, cinta kana ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nyaho atuh rojol wae aya iman, aya cinta. Tina nasihat para ulama, para kiai lewat pengajian geus nanamkeun keimanan dina hate urang. Berarti lamun kitu cara nasib ieu teh aya jasa batur. Heeh. Aya jasa guru-guru urang anu geus ngawuhkeun Islam jeung ajaranana. Maka yuk berbuat baik, berbalas jasa ka jelema anu geus gede jasa ka urang. Cing atuh panggih jeung guru jeung kiai jeung ustad di jalan kirang baras ya mere rokok. Atuh nanya-nanya sia. Padahal mah anakna dididik ku kiai di majelis di pesantren bisa ngaji, bisa ibadah, akhlakna mulia. Lamun aya santri berhasil ngadidik menang ngadidik kiai jadi jalma anu soleh, ahli ibadah, akhlakna mulia, maaf biasana anu kasebut-sebut mulia ihla adalah indung bapakna. Bener? Anak saha eta kurajin ibadah, ngaji Quran apa sehat, akhlakna mulia, anak sepepen. Sepepen lo disebut. Cek masyarakat sepepen ku bisa magahan anak. Pajarkeun menang sepepen. Kiai nu ngadidikna teu disebut-sebut. Tapi giliran aya oknum, ieu mah oknum. Giliran aya oknum santri degel, goreng akhlak, sombong, maaf. Indung bapana teh kasebut goreng, tapi kiai nu jadi guruna kabawa goreng. Bener? Benar.
santri mana eta meni sombong meni deugel akhlakna goreng biasa kiai eta cek kiai aing teu mais teu meuleuh giliran goreng ka babawa makana amanat ka para santri rek di mana wae anjeun gaul tolong jaga akhlak sabab dina gerak langkah anjeun aya nama besar kemuliaan guru anjeun di pasantren makana kunaon santri baheula jara di kiai jara di ulama besar sabab mampu ngajaga akhlak mampu ngajaga nama besar anu jadi guruna di pasantren makana menang ridho guru santri baheula menang ridho ti guru ngajina mati lok di pasantren molor bae kadang-kadang anjang nyiaran bika model Kiai Haji Suherman tak iya tak kopea hideung terasa kok bohong jeung aing rugi aing diporosotkeun wae rek diperkosa aing baheula tatak aing panggih jeung nyana trauma aing geus jinak ayeuna mah sobat masya Allah nya sobatnya lanjutnya guru alhamdulillah awet kolot awet muda lah ini awet kok tadi nempuhkeun maneh dengan udud we udud mupus bangus we aing mulek kita beak bebeja ka Haji Herman Haji Herman panitia atuh ku sarua ieu teh ngaran teh deui Suherman ulah garelut pisah ka ngaji di tengah cicingna ditutup besi parbot salon aing Bu makana doakeun anak urang nu keur marasantren sing baroga akhlak anu mulia sehingga hasil ilmu anu manfaat jalani ulama-ulama Allah amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal maka ayo berbuat balas jasa ka guru urang mere dunia teu mampu atau mere doa nu bagus-bagus urang doakeun dia para ulama para kiai para asatid guru-guru urang sing diparanjangkeun umurna sing ditambah-tambah sehat walafiat tambah barokah ilmuna tambah milik rezekina tambah istrina itu nih diburi ngecalang aprek amin teh jadi konan biasa kagok kayak ngeleun ati teu akan aminkeun atuh ieu lalaki setuju budak setuju yang dicekek satu inung sih ibu-ibu setuju pasti keun cari selamat daripada aing terakhir turun ceramah di luluh nini yang penting doa terakhir ditutup heula yang penting doakan para ulama guru orang panjang umur sehat walafiat garampang milik rezeki diberi turunan anu saroleh tur solihah anu mampu teruskan perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu geus kuring diberi hormat tur doakeun mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah anu saroleh khusus dengan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga besar masyarakat kampung naon aya teu ngaranna kampungna Kaji Ponpes As-Sirajut Thalibin Babakan Caringin eueuh Babakan Caringin nama teu ditulis biasana sok aya baligo ame kiai teu susah nyiaran sakalimat ke lumayan eta penting eta asep tibang baligo ge bari dibaca maaf ente jeblak kieu ieu teh make pengorbanan nyetak make duit bener teu yuk kita belajar menghargai jasa orang lain sekecil apapun kita hargai asik betul kan betul sok saja teu dibahas baca mah baca be ameh bungaheun panitia cek panitia teu make baligo ge polos jadi panggung mah kono nyetak baligo panitia ngagawean aing cek panitia asep bubarok ulah lo bata tanya
baca beku dia. Oke. Aku baca sekarang. Ameh bukangan panitia. Cek panitia ternyata temu badir. Akhirnya tak baligo dibaca ku si Hasim. Jadi ayat kalimat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema kehalangan kursi. Mari kita teladani akhlak mulia baginda Rasulullah SAW dengan Qori Al-Ustadz Yus Al-Farisi dan Al-Ustazah Siti Jubaidah Qori'ah Mubalik Ain. Hanya bebas kumain we atau mikna dicekal ku aing ya. Coba tolong panitia anu ngora punten korsina yang bangku plastik aya teh bangku plastik biasa. Asa eungap ai kursi nganyot kieu teh. Teu ngeunah doang nyileung-leum aing. Atuh aing diuk meni neken kitu. Kita tanggung jawab aing beres ceramah noga aing opat. Aya bangku plastik kak? Nu teas kursi teas. Aing resep nu teas-teas. Daripada nu nganyot. Kamana cicing di dieu cicing. Tong loba gawe ame puguh mayarna. Udud. Aya teh. Aya. Mun eueuh aing balik heula ka Karawang nyokot heula. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, punten-punten Bu. Iya acara tuh ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Leres tuh. Naon proses nasib hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Naon perjuangan anak geus kebel Haji Suherman ngehubungi Sim Kuring. Aya ngondang. Siap Kang Haji, aya ieu kaahirnakeun bulut jadikeun Kang Haji, jadikeun. Itu perjuangan. Kedua pengorbanan. Ya non itu. Saya kursi. Aduh, tibang kursi hiji atuh geus ka kades kamu. Tak dia tah. Cicing ulah gawe. Aing nu gawe ame puguh mayarna. Sok ka dieu ka. Nuhun ka. Sekarang. Jazakallahu khair. Thank you very much. Banyak minyak kayaknya. Enak dia. Nuhun kak. Tuh poho yang nepi ke mana tadi aja. Aya perjuangan, aya dan pengorbanan asep, harta, tenaga, pikiran, ia dikorbankan. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system. Maaf, ia lain panitia lain, lu batur ya. Geuning dipasang di dia kan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia leres teh? Ting lunas ting encan? Encan meureun. Oh geus? Geus lunas? Tuh kan tanya hoan berarti aing nu dianjuk. Harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, ibu-ibu masak di isuk. Di kamari tuh kanyahoan deui, untung aing can nyatu. Berarti kejo basi erek disuguhkeun ka aing. Kanyahoan sia. Ai bieu ngomong di kamari. Mal jadi masak heula sih bener Tenaga dikorbankeun para santri, para pemuda, milu ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu hadir. Alhamdulillah ieu taneuh kampung naon Ka Haji? Babakan Caringin ieu taneuna barokah ieu. Barokah ieu taneuh babakan Caringin. Ditanceban besi bijil kembang. Teu dibahas dah kadeuleu. Akarna ti mana? Hebat kreatif ya santri, masya Allah. Ya ceramah yang doang di taman bae. Kudu mah aya bikang hiji. Ani. Kau gah Ani. Di taman, film geuning film. Di taman asal manggih kebon we. Rika. Jeng.
indah bener, kreatif ya Sadri, masya Allah. Ting daun di mana dirabutan ya kali. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Haji Suherman di panitia dan dikdung pikiran anak. Yang saya sepuh barok itu datang. Stilu poe kapuri kering. Haji Suherman. Asal nama kopi. Seorang lain. Sekarang eta poho deui ieu teh mah. Babakan caringin. Aing poho bae aduh. Tilu poe kaburi kering Suherman. Bah ulah poho bakan caringin tilu poe deui. Teu panjang aing balas. Isu-isu kering Suherman deui. Bah ke sore berangkat jam baraha bebas. Pusing Herman dikitukeun. Aing di baros. Beres salat maghrib siap-siap urang berangkat teh. Karek nyiapkeun mobil. Begitu rek naik suku sabeula. Kring. Suherman. Babakan caring. Bah posisi di mana karak naik cokor sabeula. Aku suku aing kudu dipoto. Herman gemes deh. Herman gangguin aku terus. Biar berangkat begitu nyampe ka dieu bunga. Haji Suherman bunga, beban pikiran berkurang. Masa Barok datang. Jauh yang kepribadian anak. Ternyata resep nyium lalaki. Yang jadi korban. Jangan sepuh Barok teh ngerasa kaganggu di telepon di WA wajar karena panitia berat tanggung jawab ke masyarakat. Leres teh? Tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon eusina ieu peringatan Maulid teh Asep? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan. Sehingga jalma anu ngalekakeun suku ini ka majelis ilmu maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Pantes aya jaminan sehingga jalma anu ngalekakeun suku ini ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal amin minggonan hareupeun imah majelis teu datang-datang. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Salaki sia. Jujur maaf, dia lain jak ibu-ibu, jang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu bolah diomong nu paling rajin pengajian di mana-mana ibu-ibu. Maaf Pak, lain muji hareupeunana emang kenyataan. Ibu-ibu kacape urusan pengajian. Isuk-isuk kerutinan minggonan hadir, belaan pagawean numpuk di imah ditinggalkeun, seseuhan numpuk ditinggalkeun, ke geus mah balik ngaji bae. Aya nu kitu aya. Kadenge Edi. Hebatna ibu-ibu. Berang panas aya pengajian ibu-ibu pinuh, penting pengajian pinuh. Semangatna ibu-ibu masya Allah. Makana kula di Karawang ayakeun syariahan tilok ngondang bapak-bapak pook undangan sebarkeun 100 kalalaki nu datang 5an aki-aki kabeh opat molor nu hiji batuk di megahan karpet aya di majus sedih mending ngondang ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatnya ibu-ibu kompak teu olok undangan ngan olok kejo meneuh nu nyesakah kan teh eueuh bolu liwat tewak
ledis tong hitung menit detik ke beak sepuluh opak mah makan ulahane ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalintuh atrek telintuh kumaha mata kos neule guru neule kiai merhatikeun leuheun sibuk ngatur sleting tas jeruk liwat tewak bebeskeun sleting cau liwat tangkep dedetkeun sleting tapi ka piring panitia leungit ka bawah jujur lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet bieu di jero Ki Haji Soherman ngarendeng jeung aing di jero jeruk cau kieu we luak lieu bapak-bapak mah eta teh modus neuleuh batur meleng cau leungit hiji dikantongan ku Haji Soherman sok teu percaya kodokna kantong jalanan pasti aya cau ngan lamun ngajar ngaji maaf adem keneh ngajar bapak-bapak dibanding ngajar ibu-ibu ngajar ibu-ibu mah rocet teu memeti kiai ngabahas fikih bab wudu bab salat nu diburi duaan mimilu ceramah ayo we ngomong-ngomong tiung batur tiung siap pikiran can lunas-lunas mun ngaji bapak-bapak mah adem tenang sunyi senyap teu ribut teu gandeng da mah lolor sabab lalaki masuk ke majelis luak liuk nyiaran tihang jeung tembok jang naon jang ngatur strategi naon strategi nempelkeun tonggong kana tembok lamun tonggong geus nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu tep damai bapak-bapak teu gandeng ngan tetep nu paling kompak ibu sing paranjang umur amin ya Allah ya Rabbal mana teh geus numpukna eta ilmu di ibu-ibu ti mimiti awal mulut beurang peuting hadir terus bahwa ningku numpuk nepi eueuh nu nyesa hiji-hiji acan bae meureunna memeh muludan monyong ka salaki balik muludan mingkin nyungcung aya nu kitu aya ti dieu mimitiina tapi insyaallah ieu mah ibu-ibu pilihan sarolehah amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan tina perjuangan pengorbanan para panitia khusus jangan ngagungkeun maulid nabi baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan-tabungan amal soleh rizkina ekonomina usahana urang dia sing leuwih diberkahkeun ku Allah anak-anakna nu marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat anu geus gararawe sing leuwih berkah pagaweanana anu can gararawe ngalanggur keneh ku barokah maulidur rasul ku keagungan jeung kamuliaanana sing gara-gara menang pagawean anu halal buat bekal ibadah amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak hadirin hafizakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain untung urang jadi umat Nabi Muhammad untung orang jadi umat Nabi Muhammad naon asep keuntungan orang jadi umat Rasulullah SAW umat Islam teh umat tu paling mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen alhamdulillah umat Islam teh umat paling mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen kumaha asep bisa mulia na umat Islam dibandingkan jeung umat tu sejen sehingga umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara naon asep gara-gara aya cinta kangjeng Nabi Muhammad gara-gara aya syafaatul uzma Nabi Muhammad anu khusus dibikeun ku Rasulullah jak umatna nyaeta urang jujur arek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah maka ibadah orang maaf tahu diri lain suudon lain goreng sangka ke Allah lain ngan orang na tahu diri kualitas ibadah orang masih jauh tina kasampurnaan bener teh contoh sholat umat sejen eueuh sholat umat Islam aya sholat 5 waktu lohor asar maghrib isya subuh maaf
namun dijadikan ukuran ke orang kemuliaan orang jang pribadi orang. Si Asep Mubarok tahu diri masih jauh kualitas si Asep Mubarok sholat tapi nak kasampurnaan boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisa teuing urang dia mah kumaha sarua urang dia nu tegas jawabna sarua ame hati aing tenang berarti aing loba batur di dia jujur si Asep Mubarok sholat teu bisa khusyuk boro-boro khusyuk tumaninah ge can bis ibu-ibu mah ngasara rusuh pasti saking ku khusyuk nepi ka poho kana rakaat lain khusyuk sia mah ngahuleng keur sholat mikiran COD asik bo geus rumah sahusyuk can bener sarua berarti ternyata Rasulullah geus mebebara geus ngabejaan di baheula sabab nu ngaranna setan ngagoda urang lain di luar ibadah bae keur ibadah ge diganggu urang teh makanya pernah diajarkan para sahabat meme sholat bacaan-bacaan doa perlindungan supaya nyalindung orang ke Allah tina godaan setan diantara meme sholat aya bacaan Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun osok dibaca ibu eta sakit lo bana nu maca saurang-saurang acan pengen siapa ngahuleng sholatnya ayah merenang orang dia mah ayah saurang banyak ayah pisah oh my god padahal eta doa perlindungan Asep ayah nu maca kewe keur sholat diganggu nu diganggu kahusuan sholat urang hate sholat lohor ge sarokaat dua rakaat tenang ka 3 rakaat ngadadak dirobah kahusuan leungit gara-gara ibu keur sholat lohor ngadenge guludug langsung robah eta hate keur sholat gulugur aduh budak arareueuh kieu popoean eueuh nu ngangkatan hook geus gararing ya Allah ulah kaditurunkeun hujanan gulugur ya Allah popoean sami Allah gulugur Allah eta salat udah guludug si goblok beres tahiyat assalamualaikum buagleng cangcut utang di dudutan nepi ka rela ngorbankeun salat ngabelaan popoe hate diganggu irung diganggu makana hampura imah nu deket masjid waktu sholat ulah ngagorengan lauk asin khawatir nu sholat bisi keur lapar can nyatu tongkol digoreng pindang mereka mulek kasupna ka masjid nu sholat langsung murilit aduh cocok jeung peuteuy eta keur sholat mikiran peuteuy hate irung diganggu mata diganggu makanya ibu maaf nu boga budak lalaki laletik sok sarolat ka masjid berjamaah atur baju ku indungna nu polos ulah nu merek gambar diburi eta ngacokeun konsentrasi karunya bapak-bapak nu diburi lain neuleuh tempat sujud macaan kos budak nu dihareup ayeuna ulah baju samping bapak-bapak nu dipake merek samping geserkeun ka hareup ulah diburi dibaca ku nu buri eta BHS mahal can kabeuli atlas ge bagus Allahu Akbar ai sia rek ka mana keur salat mah pai harga samping ceuli diganggu hei imah nu deket masjid hampuranya waktuna sholat di masjid ulah nyerotel musik hargaan jelema nu keur ibadah peperieun sia ka masjid teu milu atuh nu di masjid tong diganggu bisa ya ceulina nu can istiqomah bisa preman insaf balik muludan sholat menang hidayah
Ceuli can kuat maklum preman insap can kuat ceuli musiknya jeger ka masjid cik 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 si goblok 2 poin aing ngapalkeun eta ceuli diganggu mata diganggu irung can nu hiji ieu maaf ulah waka santri kiai nageleh kahusuan kiai salat leungit gara-gara teu mampu yang hareupan ujian anu hiji ieu naon Asep kiai salat nahan hitut tumbang ku eta mah geus nah tu dibatalkeun hook sarokat teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang pan risiko eta teu puguh eta nangtung salat pepereudeuyan. Makanya tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut. Ini sholat nahan hitut dijubur ka hulu. Asepnya kok aing ngalaman. Makanya bapak-bapak lamun sholat berjamaah di hareupeun urang aya mencurigakan di deuleu ka hareup jubur ka hulu ngageureup itu patut dicurigai eta jelema keur perang ngalawan hitut ulah asa-asa kagetkeun bae ti buri we pret ngebeledak eta sabab kondisi knalpot racing keur melengeng saeutik eta nu leuwih jelas ibu-ibu rok panjang mau kena panjang sholat nahan hitut kadeuleu ngagerebeg na ti handap doang sholat ngalawan gempa ibu-ibu ngagerebeg kabeh jujur jauh tina kasampurnaan bener sing dihampura ku Allah amin panjang umur bari tetep urang ngeureuyeuh tolap ilmu siaran ilmu na ka para guru urang ilmu ibadah sapopoe anu pokok terutama sholat jang nyampurnakeun sholat urang insya Allah lamun lain gara-gara sholat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf tahu diri urang kualitas puasa Ramadan urang jauh tina kasampurnaan urang karak mampu nahan lapar haus doang sungut mah teu milu puasa mata teu milu puasa aya aturan nongkrong ngabuburit asar di jalan nubuan bedug maghrib eta sungut lain dikir lain istighfar ngagosip we ngagogoreng tatangga mantak leungit bahala puasa encan ku mata mantak kaleungitkeun pahala puasa terutama lalaki enteng lalaki mah ngaleungitkeun pahala puasa kumaha Asep molotot di jalan loba nu laliwat nu liwat kumaha Asep anu ping-pingna kadeuleu ka mana-mana kok mau zaman ayeuna mah zaman era goblogisasi zaman era goblogisasi aya dajal geus bara rijil naon dada jeung bujal Asep sok tahu emang nyaho aing teu kudu kaluar ti imah hayang neuleuh dada bujal ping-ping bikang nu sejen tinggal ngahurungkeun TV ulah waka film iklan geus ajur hayang neuleuh ping-ping bikang batur aya hand body bening nu budug mah eueuh teu kapake hayang neuleuh kelek bikang batur Rexona geus eueuh buluan da didudutan moal laku eta Rexona hayang neuleuh dada bikang batur aya sabun Gift merawat kecantikan kulit Anda bening tahu geus aurat bikang murah bener ke murah lawa keluar ti imah di jero imah orat bikang geus neumrak neuleuh ping-ping batur aya hand body neuleuh Rexona katek awewe batur aya Rexona neuleuh dada bikang batur aya sabun Gift tapi dah nyara rambung eta iklanna hand body buat ping-ping nadi deuleukeun Rexona buat kelek nadi deuleukeun sabun Gift buat dada nadi deuleukeun nyambung eta iklan ngan hiji teu nyambung iklan tiba heula nepi ka ayeuna naon Softtek atuh penasaran nepi ka ayeuna jang naon teu dideuleukeun
sok tek mah ajol-ajolan baik non maksudna eta mikir aing 7 penting karena kaharti oh berarti sok tek mah buat bikang anu ajolan gitu benes ulah jero teh geus alalajur iklan emang geus dicirian cenah ku Nabi hati-hati tereh deukeut kana kiamat kana akhir zaman 4 perkara diangkat ku Allah dileungitkeun hiji yarfa'ullahu rahmah minal qulub rahmat dina hate jelema geus laleungit hate jelema geus eueuh cahayaan tina rahmat Allah contohna naon Asep geus deugel hatena teu narima kana nasehat loba jelema aya dirasatan ku kiai dipapagahan ku kiai lain nurut ka kiai balik ngamusuhan ka kiai bener tong jauh-jauh di luar di jero imah bae anak-anak urang geus laleungit cahaya dina hatena dipapagahan ku indung bapa lain narima eta budak malik ngamusuhan ka indung bapana bener teh ieu sonten jejeritan bae atuh Kak bisa dikurangan volume Kak rada nembak ieu ngajerit wae aing ngomong ehona dileutikeun bae dikurangan ehona volume kurangan eho kurangan Bo kembali beri ngajerit bae Bo eta balon turunkeun ece turunkeun balon eta balon turunkeun itu nu diburi luak liuk nyiaran banget aing teu kadeuleu adem wae batu nepi kaki kieu kaki tuh lalapkeun heula engke we di imah ke di imah tuh aing poho deui bae tah kitu bo jelema geus leungit cahaya dina hate contohna di nasehatan lain nurut malik ngamusuhan kanu nganasehat cek ustad teh kudu kieu euy eta mah haram cek agama geura areling tereh kiamat euy bisi pae can tobat masing-masing tadek si goblok ngajak masing-masing ka ustad doang nu teu butuh sia ku ustad butuh teu ku ustad pan anu maot mah keukeuh ustad nu disiaran bener teu nu mandian mayit ustad nu ngaboehan nu nyolatan nu ngadoakeun nu ngagotong goblok ai carek nyiksa ustad capion teh ngagotong nu digotong tolong kaciri dendam sia ka ustad atuh mayit nu digotong mah nu ngagali kubur perkosa sakalian ku sia nu dikubur mayit wah kacau urang di kacau ya siga nama heueuh ngahormat ka kiai si horeng jeroanana kanyahoan hayang geura ngubur ustad sia butuh teh ku ustad bohong sia dia ngaduakeun pae sia doakeun ustad masing paranjang umur amin masa orang butuh keneh bener teh ngeunah we masing-masing tad doang nu teu butuh maaf lamun geus eueuh ustad eueuh kiai sanu mamagahan urang kana jalan bener lamun urang hirup dina jalan salah terus bablas hati-hati ajur ye dunya didatangan bencana naon sababna bencana teu ujug-ujug datang kecuali aya nu ngondang sanu ngondang bencana manuzila balaun illa bidunub moal terjadi musibah kecuali anu ngondang sanu ngondang musibah jalma-jalma nu jojong nyarieun dosa wala rufi'a balaun illa bitaubah moal dieureunnan musibah kecuali aya nu ngahalangan saha nu ngahalanganana jalma-jalma nu tararobat ka Gusti Allah maka nalengkah urang enak jadi lengkah taubat sehingga urang jeung keluarga urang di mana bae sing dijaga diraksa dijauhkeun tina balahi amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Dua
terehna kana kiamat teh naon nu dileungitkeun Asep yarfa'ullahul barokah minal ardi, keberkahan geus leungit diangkat ku Allah. Baheula mah urang nyekel duit 1000, Bu, Pak, duit 1000 mahi balanja kana naon-naon, bener tuh. Duit 1000 di jalan dilejak ku budak. Teu dileyak-leyak, teu diliuk-liuk ke acan. Baheula mah 1000 mahi kana naon-naon. Geus dikurangan keberkahan eta dunia. Naon deui Asep? Yarfa'ullahul adla minal hukami. Geus leungit sifat adil para penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, geus leungit sifat adilna. Main duit teh bil fulus. Maafi fulus mampus. Bil fulus lulus. Nu maling kotok di kampung harga kotok 20.000, malingna benang paeh babak belur digebugan ku masyarakat. Tapi nu maling duit miliaran, duit rakyat, jojong bisa ulin ke luar negeri. Bener itu? Ya kenyataan, lain jijieuna. Bahkan duit rakyat triliunan can kabalikeun, da jelema na can katewa. Ting di mana nyumputna? Saroni lo baca esna. Untung nggak Asep Mubarok eueuh nu sarua ngaranna. Teu hayang geus Mubarok teh jalma nu sok mawa berkat. Tak aing balik di mana-mana kudu bawaan bae. Aja Suherman sih bener, awas. Siapkeun. Nu kaopat, mana cirina tereh kana kiamat? Yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Geus diangkat sifat era, sifat isin ti masing-masing awewe. Awewe geus leungit ka geus leungit ka isin. Ayeuna sok aya orat dibijil-bijilkeun di mana-mana. Komo di mall. Pernah aing ka mall. Balik ngaji meludan berang-berang kaliwatan mall. Noel ka supir pir ka mall heula. Aya naon Pak? Atuh aya naon we hayang nyomol aing. Asup ka parkiran mall, turun make gabis gagaya bagan berang-berang. Ka mall satpam molototan kae. Aing dicuriga disangkana teroris. Satpam nyamperkeun, dari mana Pak? Mau kemana? Balik muludan ka mall. Kok Bapak pakai jubah aing? Masalah buat lo. Di mobil ada apa Pak? Masya Allah, atuh babawaan aing na mobil mah di antarana berkat di panitia. Tolong Pak dibuka. Ka supir, buka pantau mobil, dibuka ya kardus 5 dihitung. Sok sirik sia mah aing bebenangan teh. Coba ieu kardus nu kahiji dibuka talina, pir buka jeruk. Kardus nu kadua bolu lain bom. Nu katilu gede buka kejo jeung lalapna. Tumpangan bakaka kotok luhurna keur kieu bakaka. Berarti Pak Haji balik ngaji tadi aing ngomong balik muludan saya ngagawean aing. Atuh mangga Pak Haji bade ka mall mah aing ka mall naik lantai 2 naik lift eskalator tangga karake suku kana tangga nu kahiji awewe nyodok bikang tiburieun aing sia pantang yakin aing dihanap bikang luhureun aing mata lurus kana jubur aing geus rokna pondok molotot aing OMG di deuleu haram rugi kok sia aing nu isin bikang mah nu nongkrongkeun orat teu isin teu nu tibalik aing nu isin nya mah teu isineun ieu aing nu isin hakikat isin ku Allah syariat isin ku jubah hate mah gugurutu hanjakal aing kamol make jubah
coba lamun make jaket lepis jong-jong naleuna tungkul da isin bari nyakal tangga lift tunggul sumuteureun istighfar astagfirullah astagfirullah sumuteureun istighfar mata teu tahu diri aing nenggak deui lalaunan kieu deui sakitu teh mata ustad komo mata RT Malotot lain RT di dia lain di Papua di dia mah bager RT na alhamdulillah tilok bebeja subhanallah geus marurah ora awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nusa lakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina pajarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur da hayang kadele yang kadele kenal pot racing Ermen kenal pot leheung mun herang pinuh ku hapur digaro mending ngebul najis boro-boro merangsang yang najong ih lain nyengir sih nopi desi dengekeun sia tati mimin neneng alis dengekeun sadar saya teh mikir sing istiqomah balik mulu dan tutup aurat insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, diukur ku puasa masih jauh, masih loba kakurangan sing dihampura kakurangan jeung kesalahan puasa Ramadan tahun kamari sing panjang umur panggih deui jeung Ramadan tahun hareup amin. Ramadan 2002 genep sing panjang umur tur sehat walafiat garampang rezeki buat bekal ibadah na amin. Insyaallah ku barokah maulid dipanjangkeun umur urang panggih deui di 2000 genep jeung bulan premium. Naon premium asep? Ramadan adalah bulan premium, bulannya makan dan minum. Dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Tapi insya Allah di bulan Ramadan nanti kita mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Dan insya Allah di ujung Ramadan tahun depan kita semua dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Astagfirullah. Kurang dia mah diajakan ke surga teh. Amin. Tadi mudah-mudahan sing menang taman surga nu indah. Oh, kudu jelas. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, lamun jauh kene ukuranana salat jeung puasa urang mungkin haji umroh hasep. Maaf, haji umroh urang kualitasna masih jauh Pak Haji, Bu Haji. Pak Haji balik ke Mekah karak menang kopiah bodas. Bu Haji balik di Mekah karak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah, ngerasakan nikmatna sholat bari nangis ketika di Mekah di Masjidil Haram sabab hareupeun Pak Haji Bu Haji aya Ka'bah Baitullah. Begitu balik ke Banten Pak Haji Bu Haji di lemurna sholat henteu ceurik deui. Kemana air matamu Ji? Sebeak di Mekah bener. Maca salam ke Rasulullah asup ke Raudhah di Madinah. Begitu asup di babus salam ayeuna mah hayang ka Raudhah make surat make kartu nusuk sehingga diseleksi ku para petugas-petugas askar di Madinah di Nabawi.
nu menang kartu nusuk bisa asup jamna sesuai jam 12 malam, jam 1, jam 3, aya nu siang anu teu kabagian surat nusuk kan ukur bisa ziarah melewati depan makom Nabi Muhammad. Kalau mana katinya jalan pintas hayang ziarah we ka payunan Rasulullah teu asup ka raudhah. Begitu kaliwat ka makom Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, teu saeutik tu banjir cai mata ngerasa isin ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu balik di Mekah datang ke lembur Pak Haji Bu Haji maca sholawat henteu ceurik deui. Ising narasib nu can nasib ya. Amin. Hayang ke Mekah ke Madinah hayang. Sing nasib bisa ziarah ke Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal di mana bae jalan rezeki sing dimudahkeun ku Allah. Muga Mekah Madinah Allah Subhanahu wa taala. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa, lain gara-gara haji umrah, lantas apa sih yang membuat umat Islam mulia di hadapan Allah? Jawaban dengan ukur hiji, gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah. Emang kumaha asep cinta na Kangjeng Nabi begitu hebat, cinta sejati Rasulullah SAW. Lain keur di dunia wungkul barican pernah panggih jeung umat dari akhir zaman. Di dunia Nabi sering nangis hayang panggih sono ka umatna. Di akhirat masih nunggu Rasulullah SAW hayang panggih bareng jeung umatna. Ai kunci surga, pantok surga dikunci, kuncina dina pandangan Rasulullah. Eta para anbiya, para mursalin, jalma-jalma nu saleh hayang geura-geura asup ka surga, geus kumpul di hareupeun panto surga, ngan pantona can dibuka-buka. Saur para anbiya wal mursalin, ya Muhammad, enggal geura buka, panto geura buka, hayang geura asup kaula ka surga. Kumaha jawaban Rasulullah? Keheula. Malwaka dibuka ieu kunci panto surga. Lamun hate kaula can tenang, para nabi para mursalin naros naon anu bisa ngajadikeun hate anjeun tenang? Rasul ngajawab, hate kaula tenang lamun geus ningali umat kaula salamet. Masya Allah, begitu hebat cinta Kangjeng Nabi Muhammad ka urang. Bahkan aya riwayat cenah jalan menuju neraka jeung surga aya gapura masing-masing pos penunggu. Jalan ke surga aya gapura diantosan ku Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jalan menuju neraka kaget posna gapura jalan menuju neraka diantosan ku Kangjeng Nabi Muhammad. Malaikat Allah naros, ya Rasulullah, atuh anjeun mah ulah didinya. Di ditu calikna di gapura jalan menuju surga. Eta mah gapura jalan menuju neraka. Kunaon anjeun aya di dinya? Rasulullah ngajawab, ya malaikati Rabbi, hei malaikat-malaikatna Allah, kunaon kaula cicing di gapura anu jalan menuju neraka? Sabab kaula jaga-jaga khawatir bisi aya umat kaula lempang jalan menuju neraka, maka ku kaula disyafaatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Isfa'lana ya Rasulullah, syafaatan abdi sadayana ya Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Atuh wajar satahun sakali maulidna diperingati, mauludna diperingati, Isra Mi'rajna diperingati. Naon sababna? Ieu hiji-hijina jalma anu kacida gede jasana ka umat Islam, anu bisa nangtukeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaat Nabi Muhammad. Ketika dikumpulkan jalma di poe mahsyar, sakabeh pintu pertolongan ditutup ku Allah, ngan hiji nu dibuka ku Allah lewat pintu syafaat Nabi Muhammad. Ngabring jelema ngadatangan Nabi Adam menta syafaat. Cek Nabi Adam aya naon ka darieu menta syafaat kami sadayana Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah.
Isin ku naon Nabi Adam, kaulah isin ku Allah. Kaulah pernah nyeun kakhilapan sehingga kaulah diturunkan di surga ke dunia. Kaulah tobat ke Allah, ratusan tahun kaulah sujud bari teu naon teh nya. Teu alhamdulillah salamet. Sok colok calik atuh calik. Ulah marhaba we sorangan marhaba. Bu, Pak. Oh, aing nepi ka mana tadi teh? Tah eta kitu. Ceuk Nabi Adam, kaulah tembus pandangan ningali kembali kaayaan kaulah ke di surga. Ditinggalikeun bayangan keindahan surga. Nah, panto-panto surga meuni harurung, maka aya kaligrafi nu dibaca ku kaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaula naroskeun deui ka Allah, ya Rabbi, teu sambarangan eta ngaran Muhammad aya di gigireun ngaran Gusti, kecuali eta Muhammad makhluk Gusti anu paling mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah jawab, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad teh ngaran calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget can digelar tohirna ka dunia ngaranna geus disiapkeun. Adam, ya Muhammad teh manusia nu paling dipikat cinta ku kaula. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Tidinya Nabi Adam tawassul. Kumaha cik Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfira li hadzal walid. Ya Allah, kaulah tawassul perantara putra turunan kaulah Muhammad, maka hampura kaulah nu jadi bapakna. Allah narima tobat Nabi Adam, sabada Nabi Adam tawassul nyebat-jebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Dai wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Dijadikan wasilah supaya orang boga kemuliaan di hadapan Allah. Amin. Ku kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad, ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad, ku cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasur Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimaradi. Jalma-jalma nu arariman tararaku anjeun ka Allah jeung menta ka Allah al wasilah dengan wasilah. Maka menta ka Allah carana kumaha? Baca heula sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Allah seneng lamun aya hambana barang penta ka Allah nyebut-nyebut heula jalma nu paling dipikat cinta ku Allah. Di antara Nabi Muhammad, terus para nabi, para anbiya, mursalin, terus para khulafaur rasyidin, para aulia, terus para ulama, guru-guru urang. Eta golongan anu dipikat cinta ku Gusti Allah. Awas jaga iman akidah urang sing kuat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Cek Nabi Adam ulah ka kaula datangan bae Nabi Nuh toh ngobring ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh hampura kaula ge teu bisa nyafaatan sabab kaula lagi izin ku Allah. Izin ku Nabi Nuh kaula dakwah ratusan tahun lain dulur lain baraya kabeh marilu iman arasuk Islam jeung kaula. Tapi ternyata anak kaula anu ngalawan, anak kaula anu ngamusuhan, kaula nu dakwah, anak kaula nu nang tanganana. Kanan sampai jadi teguran ti Allah banjir bandang. Kanan digero kuramana ku Nabi Nuh titah naik kana kapal laut keukeuh nolak. Cek Nabi Nuh izin kaula ku Allah. Kaula nu dakwahna, anak kaula nu ngalawanna.
Aitas ka mana tuh ka Nabi Ibrahim, datang ka Nabi Ibrahim saruat cek Nabi Ibrahim mampura kau lagi teu bisa nyafaatan, kau lagi izin ku Allah, izin ku Nabi Ibrahim, kau lah pernah ngabohong naon, bapak kula tukang nyeun patung sesembahan, penting-penting eta patung do lantik diajur-ajurkeun make kampak ku kaula, disesakeun ka patung hiji panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung, isuk-isuk bapak kula mamarahan. Ya sah ngajurkeun patung-patung kula dirinya teu jujur Pak, nu ngajurkeun patung leutik itu patung gede kampakna dina leungeunna keneh. Isin pernah ngabohong, pernah teu jujur. Mending datangan bae Nabi Isa, cek Nabi Isa hampura kau lagi teu bisa nyafaatan, naon sababna kaulah pernah ngabunuh di mana di dunia, saha utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Mending datangan bae Nabi Isa, cek Nabi Isa hampura kau gitu bisa kau lagi ngenyapaatan araranjeun, naon sababna kaulah izin kunaon waktu di dunia aya jelema sebagian jelema nganggap ka kaulah sebagai anak Allah, kaulah izin ku Allah. Lantas kemana minta sapa, cek Nabi Isa tuh datangan aya jelema nu keur sujud geus kebel can udang-udang, saha eta hiji-hijina jalma pilihan Allah, salila hirupna can pernah ngabohong, jujur bae, can pernah maksiat, sabab dijaga dilaksa kehidupan aku Allah, saeta Nabi Muhammad. Maka Nabi digugahkan tina sujudnya, irfa ra'sak, bangun, angkat wajahmu. Maka Rasulullah berdiri lalu diberikan izin ku Allah pikeun nyaapatan umatna, ummati ummati ummati. Yakin ya wajah nu hadir ayeuna nu niat rela ninggalkeun imah datang rela diucangkeul di dieu gara-gara cinta ka Nabi, ya wajah-wajah engke aya di payeunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Buktikeun bae eta cinta ka Nabi ku sedekah, ku infak, panitia ngabring mau proposal niat ngagungkeun Kangjeng. Amin. Ya maneuh panitia mau proposal jang muludan ngageblugeun panto. Malah nitah anakna cicing dihareup dia cicing. Non mah itu panitia muludan. Mun nanyakeun bejakeun mana keur kaci kande. Geus mah pelit ngabohong, dobel eta dosa. Anakna jadi sapam na pantau kieu. Panitia datang, "Assalamualaikum, Ceng. Ma aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Jak mage kaci kande." Panitia kaget, cek emak kaci kandena ka kampung naon Ceng? Keheula urang tanyakeun heula ka emak. Mana rek nyamuni teu jadi. Ma, cek panitia Cikandena di kampung naon? Mana rek ka kolong meja teu jadi. Goblok, ieu budak. Teu bisa dibawa damai. Keluar buka panto bari ngodok kantong geus tah nyumbang aing muludan nyumbang. Cek panitia cenah ka Cikande. Teu jadi. Atuh Bu, rek nyumbang rek henteu ulah bari ngabohong kitu. Geus tong loba omong daripada aing diciriang imah aing ku panitia. Gara-gara aing teu ngadukung muludan, ngadukung aing tah tulis ku panitia aing infak nyumbang jang muludan. Umumkeun Jumaah tah 10.000. Si goblok. Yang dicekek logor eta jelema. Aya nu kitu di dieu. Aya. Asyik mitnah awahnya wah nu ngaku kompak di dia mah alhamdulillah. Ditanya mah cinta Nabi cinta neuleuh panitia nyumput. Bu lamun didasarkeun ku cinta ka Nabi bakal berkah dunia akhirat, amin. Bahkan Nabi ngajamin ke bakal panggil di surga, amin. Nepungan Rasulullah ka umatna anu rela berkorban demi cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad. Aya riwayat sahabat Rasulullah namina Syekh Jabir radhiyallahu anhu. Syekh Jabir teh pejuang hondak. Ketika nyieun parit di hondak persiapan perang, ngagali parit selokan
jang persiapan perang Honda. Sementara eta parit teas lolobana batu-batu karang digalian ku para sahabat berikut Rasulullah milu gawe bari kayaan lapar eueuh dahareun keur paceklik salila digawe maculan parit eta Gusti Rasulullah jeung para sahabat. Aya hiji sahabat neulekeun bae lain teu gawe napa kurang eta sahabat. Gusti Rasulullah jeung para sahabat sakitu semangatna ngagalian batu nu tarareas dari yang parit persiapan perang Hondak. Kumaha hayang supaya seger deui para sahabat supaya manggihan kadaharan. Oge Rasulullah termasuk eta sahabat ngaranna Syekh Jabir mikir inget di imah boga pipiaraan domba. Ngan eta domba teh nu pamajikanana. Cek Syekh Jabir lamun aing balik heula ka imah mentarido ka pamajikan rarasaan domba na dibikeun ek dipencit bae terus diolahkeun dagingna jang dahar Gusti Rasul jeung para sahabat. Syekh Jabir nyamperkeun ka Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Aya naon Jabir? Gusti meunang abdi uih heula ka bumi. Aya naon kitu Jabir? Abdi teu tega ningali para sahabat ningali Gusti bari digawe tapi lapar daya tuangan leuteun. Laju ya kula inget Gusti di imah pamajikan kula boga pipiaraan domba ek dipentak ku kula ek dipencit dagingna diolahkeun urang jang urang babarengan ke dahar Gusti di imah kula di ditu. Ejek Rasulullah sok diizinan ngan lamun teu diizinan ku pamajikan maneh ulah dipaksakeun mencit domba sabab eta domba anu pamajikan anjeun. Siap Gusti. Jabir balik begitu datang ke imahna Nyai geus beres Kang gawe di Hondak can beres atuh aka balik yo teu tega ningali Gusti Rasulullah kunaon pan lapar eueuh dahareun eueuh inumeun keur paceklik ieu kahirupan ekonomi urang. Laju akang balik akang inget Nyai miara domba Kang aya domba kula hiji ridho teu lamun eta domba dipencit ku aka dagingna olahkeun urang sodakohkeun ka Rasulullah sodakohkeun ke para sahabat anu keur digawe di Hondak. Ceuk pamajikanana satuju Kang sok geura pencit kula nu masakna. Syekh Jabir semangat ta domba dituyun ke buri imah. Syekh Jabir teu sadar boga anak dua lalaki nu hiji umur 6 tahun nu hiji umur 7 tahun mejeuna deugler ka budak dua. Noong ti kajauhan ngintip bapana mencit domba beres mencit domba dicacagan dagingna dibersihan istina Ki Jabir ngolahkeun daging domba Ki Jabir berangkat deui ka Hondak gawe deui. Anakna si lanceukna nanya ka adina ceng urang pepencitan yuk cek adina pepencitan naon doang abah tadi pandomana geus eueuh kieu bae ceng sia jadi domba kakak jadi bapak jadi abah kumaha oke eta golok dicabut di pipir di buri imah bedog asli golok asli terus adina dituyun ku lanceukna geus nepi kana deukeut pamencitan domba tadi adina direngkas ku lanceukna ngagoler seseukeut bedog dianterkeun kana beuheung adina sep sapat ngejerit ieu budak kadenge ku indungna nu keur masak daging di dapur tara-tara ti sasari sora budak ngagetkeun kieu aya naon di buri imah. Istina Ki Jabir kaluar aya di deuleu anakna nu cikal keur nyekel golok pinu ku getih adina geus ngampleh beuheungna. Si anakna nu gede sieun ku indungna mabur lumpat ka jero imah lewat dapur teu nyaho hau ngabebelaseuneun keur ngemasak daging domba ngagebrus anak nu cikal ka beuleum ku seuneun. Istina Ki Jabir mikir lamun ayeuna bebeja ka Hondak dagingna itu daging oka olahan daging moal asak lamun teu asak Gusti Rasulullah moal dahar pasti lapar keneh. Akhirnya ditutupi eta musibah ku hate
hebatna cinta ka Rasulullah. Anakna nu geus sapat beheungna diangkat diais dibawa ka kamar ditutupan ku kain, niat rek ka dapur neruskeun masak, air ret di deuleu di dapur anak nu cikal geus tutung ka beulem, diangkat bari ceurik dihijikeun jeung adina eta dua mayit ditutupan ku kain. Pamajikan Ki Jabir tetap neruskeun masak, sieun gagal. Lamun teu gagal ieu masak berarti Gusti Rasulullah moal barang tuang. Demi cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad. Beres masak daging domba geus disiapkeun di tengah imah, bari imah leutik sederhana. Istrina Ki Jabir lempang ka parit hondak. Begitu nyampe gogorowokan ka daging geus asak. Saur Rasulullah, Jabir itu pamajikan mana itu ngagero? Muhun Gusti ngawartosan daging domba tos asak. Hayu atuh Gusti urang ka bumi abdi. Saur Rasulullah, para sahabat, istirahat heula digawe, aya rizki ti Allah lewat Jabir jeung keluargana. Jabir masak daging domba, ayo urang ka imahna. Semangat ieu para sahabat ngabring. Begitu datang ka imah Ki Jabir, saur Ki Jabir jeung istrina, eta hebatna istrina nutupan kasedih, ceria bae. Gusti hampura lamun kurang ngeunah ieu daging sabab bumbuna saaya-aya. Saur Rasulullah, keun bae Nyai, nuhun anjeun geus berjuang, atuh Gusti heula sok ngaraosan ti payun geura tuang. Saur Rasulullah, cilaka lamun kaula ti heula. Naon margina Gusti, kaula teh pemimpin araranjeun. Di mana urang sarerea pemimpin jeung rakyat lapar, terus manggihan rezeki, pemimpin dahar ti heula sebeuh rakyatna aya nu lapar, maka eta nu lapar di akhirat bakal ngagusur pemimpinna ka nerakana Allah. Rasulullah mere contoh kitu. Jabir, siapkeun jang para sahabat heula bae. Ari Gusti pan lapar, kaula ge lapar, ngan kaula engke tiburi bae jeung anjeun. Leres Gusti, leres. Maka sahabat sadana lebet ka bumi Ki Jabir. Nu sempit sederhana jadi mahi. Beres tararuang cek Rasulullah, ulah ka ararinit ka hondaknya, tungguan bae di hareupeun imah Ki Jabir, kaula bagian dahar jeung Jabir ana jeung keluargana. Muhun Gusti mangga. Sahabat caralik di luar. Saur Ki Jabir, Gusti mangga geura raosat pan salila lapar. Saur Rasulullah, Jabir kaula moal wakadahar lamun can ngariung jeung anak-anak anjeun. Kaget istri Ki Jabir. Da Rasul apalin Ki Jabir gaduh putra dua. Saur Ki Jabir, Nyai, Rasulullah moal wakadahar lamun can kumpul jeung anak urang. Anak urang di marana? Ki Jabir istina bingung ngajawab. Rek jujur sieun ngaganggu kana dahar. Da Rasul keur lapar. Ari teu jujur kudu kumaha carana? Akhirnya ngajawab istri Ki Jabir, Gusti pun anak masuk arulina jauh. Atuh urang we heula, urang dahar heula urang. Gusti kan lapar. Cek Rasulullah, moal wakadahar kaula lamun can ngariung jeung anak-anak anjeun. Cek Ki Jabir, Nyai siaran heula budak. Istri Ki Jabir pura-pura lulumpatan keluar. Tegebel deui balik ka imah. Aya Nyai budak teh? Teu aya Gusti, sok tebih ulina tebih. Hayo Gusti kan nuju lapar, urang dahar we ngariung. Cek Rasul ke heula. Tetep kaula hayang jeung anak anjeun. Cek Ki Jabir, Nyai siaran deui. Geus kakulon kawetan pura-pura lulumpatan. Da mung jujur sieun ngaganggu karena selera makan Rasulullah bahwa aya kejadian mengerikan di bumi. Begitu balik deui eta istri Ki Jabir geus 3 kali saur Rasulullah, Nyai aya bieu nyeran budak Nyai ka mana? Tos ka kulon kawetan ka kidul ka kaler teu aya Gusti. Nah jauh-jauh teu nyeran budak. Budak Nyai di kamar keur sarare hudangkeun buru. Urang ngariung dahar jeung kaula. Kaget istri Ki Jabir. Pajarkeun budakna keur sare. Pugu istri Ki Jabir nyaho geus jadi mayit duanana.
cek istri ke Jabir ka pamajikan nya Gusti Rasulullah ge nyahueun anak urang di kamar sarare nya teh nyaho kitu saur Rasulullah cicing Jabir cicing keun pamajikan anjeun cenah manggil eta budak beuruh nyai geurakeun budak geura panggil hudangkeun kaulah hayang dahar bareng jeung anak anjeun istri ke Jabir asup ka kamar rek muka kain ragu-ragu sabab kabayang nu hiji geus sapat beheungna nu hiji tutung begitu dibaka dibuka eta kain ai brai dibuka eta budak adi lanceuk keur ocon duaan cek adina kasih make pepencitan cek lanceukna aduh sia hayang bae jadi domba inuna bengong ceng Asia teu naon ceng teu mah doang sare bae tibra hah misalkan tadi tutung mah tadi keur sare aceng papanggih jeung jalmi kasep teh mah jangkung terus ngusap-ngusap aceng tutung aceng leungit cek adina ih kula ge ngimpi jalmina kasep pinuku cahaya beheung kula diusap jadi rapet deui kula hirup deui jalmi naon ceng nyadina impian da kasep pernah ningali perasaan pernah mah geus tong loba ngobrol ayo dipangku ku indungna brai dibawa ke tengah imah cek eta budak nu dua ma naon ceng eta jalmi nu dina impian aceng tadi sur Jabir aya naon ieu teh nyai saur Rasulullah Jabir Allah nguji karena kacinta pamajikan anjeun jeung anjeun ka kaula ternyata hebat kumaha Gusti dicaritakeun ku Rasulullah kajadian bencit sabab malaikat Jibril sumping nyumpingan Rasulullah ketika pamajikan ke Jabir lumpat 3 kali ka ditu ka dieu Rasulullah miwarang ka malaikat Jibril rapatkeun deui beheungna muluskeun deui kulitna asupkeun deui rohna hirup kata Jabir ceurik nyai meuniku bisa maneh nahan ieu musibah teu ngabejaan ka kakak sieun ka sieun ngaganggu Rasulullah teu tuang gara-gara aya kajadian ieu Rasulullah semangat ayo urang dahar langariung ulah gandeng bareng beres tuang dituyun Jabir jeung keluargana ku Rasulullah beus kitu kaluar Rasulullah nyarios ka tatanggana hei para sahabat kaulah dibejaan ku malaikat dia mereka bar naon Gusti pisaremeun apa pibungaheun pibungaheun naon Gusti pibungaheun bahwa aya nu bakal marengan kaulah di surga jadi tatangga kaulah di surga saha Gusti Jabir jeung keluargana bakal jadi tatangga kaulah di surga Masya Allah hayang teh digerol gitu ke Rasulullah nunggus nyumbang muludan ku nabi ke digepayan amin itu nyumbang digepayan ku lurah ku sia mubarok digepayan kan bete nyumbang tapi muludan aya panghareupna alhamdulillah balik pang tiburina ulah datang tiburi balik ti heula kacau nu gitu Bu Pak ikhlas orang ngorbankeun harta ikhlas moal mantak jadi ngurangan harta gara-gara dipakai ibadah justru bakal ditambah ku Allah rizkina amin ya Allah ya Rabbal maka Rasulullah SAW nguningakeun payunan para sahabat aya jalma nu paling dipikasono ku kaula can pernah panggih jeung kaula can pernah ningali wajah kaula tapi maranehanana iman jeung cinta ka kaula saha umat Nabi akhir zaman urang sing kaasup kategorina kadinya sok sanajan Ibnu Muwaihibah pernah naros ya Rasulullah kami tiasa pendak jeung umat Gusti nu mulia kitu tiasa Muwaihibah aya ciri-cirina aya cirian beda umat kaula mah beda jeung ciri-ciri umat nu sejen mana cirina Gusti hiji rutbun lisanihi bidzikrillah gerak teangan eta cirina hasil muludan urang balik muludan resep ngabasehan biwir ku zikir ka Gusti Allah
Bahkan ayat keterangan la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Tak yang manfaat bikin umat akhir zaman sabak da maca Quran aya kalimat tu bermanfaat deui. Naon? Hiji, berang penting teu eureun maca istighfar. Dua, berang penting teu eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua, mana jelema nu dicieun menang syafaat ti Kangjeng Nabi? Birrul walidain, jelema nu teu eureun-eureun resep nyieun kahadean ka indung bapa. Makana punten barudak mora para remaja boga cita-cita yang pendak jeung Nabi, lamun indung bapa urang aya keneh geura menghirup indung bapa, nyieun kahadean teu eureun-eureun ka indung bapa. Ulah nganyerikeun hate indung bapa. Khawatir ku zaman ayeuna era goblogisasi ayeuna ya Allah. Era globalisasi, era globalisasi, era penggoblogan masa kini. Loba budak segala roblog ahlakna ke indung bapa. Loba indung bapa nyareri hate ku budak. Bener teu? Beda budak ayeuna jeung budak baheula beda. Baheula mah ngadege-dehem bapa ngadeg-deg urang sieun. Cici. Sok budak ayeuna mah teu sieun. Malah tibalik bapana nu sieun ku anakna. Naon bah? Naon? Cek bapana ente ceng tibalik ayeuna baheula mah urang ngaliwatan indung bapa dodongkoan bari bebeja mah abah geser diukna kula rek ngaliwat ayeuna kitu teh budak urang indungna hareupeun main labrak wae mereka nyungsep akna ngajebak bapana teh ka imah dilengkahan sak buacul ngalengkah kagok nincak beuheung bapana mending net anak juring sugan eta geus nincak beuheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya teh jeung lamur tina sungut bijil bokap torojol indungna nyokap datang minina nyokep torojol akina nyako teuing ayeuna mah ripuh akhlak barudak salah saha loba anak toleh naon toleh asep bangkar warah lawan dari soleh adalah toleh budak belegug salah saha jawab salah saha ya kolotna teu ngaku deh ya ayo sia nyalahkeun budak atuh lolobana nama budak diantep rek ngaji rek salat rek henteu masa bodoh baheula mah urang ngaji ka kiai indung nungguan di majelis nepi ka balik isya bapak nungguan ngontrol aya mah kolot nu ngontrol budak rek ngaji rek henteu masa bodoh ayeuna budak ulin abring-abringan teu pararubuh dekat tengah peuting masih abring-abringan ribut terjadi di jalan pan ngaganggu indung bapana keur molor tengah peuting digedoran ku polisi bapana hudang ada apa pak maaf ya dina HP aya foto iya anak bapak lain oh pak di mana ieu di rumah sakit kunaon tadi tawuran di jalan benang ku celurit cicing dengekeun nu korban saha jawab nu korban saha budak tu dengekeun aing ngomong nu di rumah sakit teh budak lain kolot nu korban saha budak anu rugi tah kitu sih bener ngajawabna ulah lieur ka aingna puguh nu dicelurit teh budak na lain kolotna kira kolot jadi korban emang milu tawuran bapana mawa ember jeung baskom meureun gara-gara jauh tina kontrol nu jadi indung bapa budak bablas pergaulan teu bener ku zaman ayeuna mah khawatir bener teu hayang boga barudak soleh indung bapana kudu soleh teh heula budak mah doang kacang ai kacang kumaha tuturus nyetang tung kacang milu nangtung tuturus deng-deng kacang tuturus nang uyupu kacang nang ngalaya budak mah doang kacang tuturusan
kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus nu boga kebon kacang indung bagi-bagi tugas bapak ngalalempeng tuturus, tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah barala sok loba orai takut lain jorok mimin titin dengekeun pasunatan ti Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah naon hiji khitan, kadua nyetrip kumis, katilu neuk kuku, kaopat ngerok bulu kelek. Eta pasunatan ti Nabi Ibrahim asalna. Nu kalima ngerok bulu sayang careh. Jang bapak-bapak sunatna dikerok, mun ibu-ibu sunatna didudut. Kabayang pew Asep peres, selamat mencoba. Cetak budak saroleh deketkeun kana agam. Asep rumah sama jeung bapana bodoh, panaya kiai, tuh pasantren, tuh majelis. Datang indung bapana, ijab kabul jeung kiai, jangan didik anak supaya soleh. Boro-boro ieu mah. Giliran pisalameteun jang akhirat, lurjeun budak teh titah indit sorangan. Tapi jang nilai dunia SD dan SMP nepi ka wani indung bapana ngorbankeun harta ratusan ribu nepi ka jutaan, bahkan nepi ka wani nganter. Bener? Jang ka sekolah umum nepi ka dianter-anter, jang ka majelis indit sorangan eta budak. Komo aya nu teu izin acan teu ijab kabul kolot jeung kiai nu ngadidik anakna. Kiai nama ikhlas, sok sanajan eta budak batur dididik di imahna di majelisna jadi budak soleh, tapi indung bapana eueuh ijab kabul. Hati-hati ketika maut eta budak nu soleh bakal nyapaatan kiai guruna nu ditulungan. Indung bapana moal kabagean. Sia lamun hayang kabagian syafaat budak urang nu soleh sok sanajan menang ngadidik batur ngadidik kiai santeuna nu boga kewajiban ngadidik anak indung bapana kudu serah terima jabatan jeung kiai nu ngadidik ijab kabul. Kebalik muludan panggil budak kabeh gede ceng siap tiap balik ka imah meni rajin salat kamari ngaji Quran di kamar nyapa meni pasehat sanu ngadidik kiai pak seberapa tahun siang ngaji didinya terus 3 tahun pak atuh kunaon sih pak balik muludan aing muriang sieun kunaon si Asep Bubarok ngabahas tadi si anak aing darah aing soleh menang ngadidik batu nu wajib ngadidik si ate aing bapak sia ngan aing sibuk digawe berang peuting tapi aing teu bisa nyalametkeun kunaon kitu pak heuh nu nyalametkeun si ate geuning kiai sebentar aing teh ijab kabul teh serah terima jeung kiai nu ngadidik ibadah sia atuh aing di akhirat moal ditulungan ku sia rugi aing ceng nya atuh pak ka ditu ka kiai arek anter ku sia rek ijab kabul keun bae aing teu ngadidik nu penting aing ijab kabul ngabiayaan kiai sugan aing katulungan ku sia pasti pak aya kiaina aya wae dat lain pagawe lain karyawan teu gawe-gawe acan kiai na boga anak 11 pak geuning loba kan ustad pak naon sia ustad usaha tilok anak deres ustad usaha tilok anak deres kiai na sok nejo ceng ya teu bogeun beas pak karunya geus aing nyiapkeun beas isukan ngabring urang ka imah kiai 5 karung waing dijamin tak kiai per bulan dikirim 5 karung beas pasti bungaheun pak pasti kiai na sok karoko ahli hisab pak naon si ahli hisab sohibul asbaq CS asbaq
Aisyah nyaho pan kiai pernah ngadalil Pak, ngadalil naon la ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud gitu. Naon ududna ceng? Nya kumaha bae nu merena Pak. Ka pedang samsu, kedang jinggo. Kamari mah eueuh pisan. Ngabeuleman curug. Sakti guru sia, sakti bah. Keun urang kirim ku aing samsu per bulan 12 slot. Kiaina sok ngejo sok jajan, atuh jajan ti mana bah? Da teu boga duit kiaina. Kamariga anak lagi ceurik hang jajan geus. Digaji ku aing kiai per bulan 10 juta. Wow. Aya nu kitu di dieu. Sakieu lombana eueuh hiji-hiji acan. Oh my god. Isukna ngabring jeung anakna mau mobil bak. Mau beas 5 karung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai hampura kula. Naon kah? Bejana budak ngaji di dia geus 3 tahun. Heeh, budak teh betaheun di dieu. Kula can ijab kabul. Emang kunaon? Atuh cilaka kula. Pal kasapaatan ku budak soleh menang ngadidik batur, padahal wajib ngadidik ki kula bapakna, ngan kula ngantep, da kulana sibuk digawe, enak kiai nu ngadidik hayang ijab kabul, serah terima, tarima ieu anak kula jadi santri kiai, didik akhlakna, didik bacaan Quran make tajwid make makhraj, didik ilmu ibadahna make ilmu fikih, didik akidahna make ilmu tauhid jeung keimanan, ilmuna kabeh aya di kiai, kula bapakna bagian ngabiayaan. Cek kiai nuhun ka doa doa ya diterima amanat sing betah ya budak ngajina insyaallah kiai bejana kiai sok rokok ya mun aya ari eueuh mah melem curug oh berarti sahih eta keterangan kiai tong liar ka mana-mana nyiaran rokok geus kula nu ngajamin tah samsu 10 slot sabulaneun per bulan 10 slot belum ku dia unggal poe tara ku dihakan bejana kiai tilok masak atau masak di mana kak bias gitu boga kiai ulah usaha ke mana-mana nafkah kiai kula nu ngajamin per bulan beas 5 karung nuhun atuh kak beasna aya da lauk mah kudu dibeli make duit tenang kiai 10 juta per bulan wow semangat kiai ngajarna ge ai kuotana full mah tiap maghrib kadenge ka mana-mana alif pengaruh samsu beda eta wah beas 5 karung eta sa RT ngadenge geus saminggu santrina bubar kabeh taroret da kiaina kenceng teuing akhirna kiai ngahuleng di majelis santri eueuh isukna majelis dirobah jadi warung kiaina dagang samsu dagang beas alhamdulillah beralih